Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala barakatu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Wasadisuha an tu'mina bil qadari. Wasadisuha sareng ari anu kagenep tina itu sitah. An tu'mina eta yen ngimankeun anjeun bil qadari kana qadar, khairihi tegesna saena itu qadar, wa syarrihi sareng awana itu qadar, minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala. Qala parantos nyarios Al-Fasniu Imam Al-Fasni, wa maknal imani sareng ari makna iman bihi kana qadar, anta takida eta yen nekadkeun anjeun annallaha sayaktosna Gusti Allah ta'ala mahaluhur Allah qaddaro eta ngersakeun Allah asyarra kana kaawonan wal khaira sareng kana kasaean qabla khalqil khalqi dina sateu acan nyiptakeun makhluk. Wa anna jami'al kainati sareng sayaktosna sadaya pirang-pirang anu aya, sadaya eksistensi, biqadaillahi eta tetep kusabab qada Allah, wa qadarihi jeung qadar Allah. Wa huwa sareng ari Allah muridun eta anu maha kersa laha kana itu kainat. Jadi lain kapaksa Allah nakdirkeun aya ieu kainat tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Wa yakfi sareng cekap naon i'tiqadun patekadan jazimun anu panceg bidzalika kana itu anta takida annallaha ta'ala qadara syarra wal khaira ilaih min ghairi nasbi burhanin, kalawan tanpa ngadegkeun negakeun kana dalil kana argumentasi. Wa qala sareng parantos nyarios saha as-sayyidu Abdullahi al-Mirghani, Sayyid Abdullah al-Mirghani, wal imanu bil qadari ilaih kana cariosan anu neme. Wal imanu sarang ari iman bil qadari kana papasti. Wahwa sarang ari itu al iman bil qadari at-tasdiqu eta ngabenerkeun bi annama kana sayaktosna perkara kana geus bukti itu ma geus aya, wama jeung perkara yakunu bakal bukti itu ma bakal aya itu ma bitakdiriman eta tetep kalawan ngersa atawa takdir ti zat yakulu ngadauh itu man li syai'i kana perkara kun payakun kun kudu bukti anjeun payakun mangka bukti itu syai' khairon kalawan sae au saron atawa awon naf'an kalawan manfaat au dorron atawa madarat hulwan kalawan manis au murron atawa pahit. Waqala sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu syai'in biqada'in ileh kana cariosan anu neme kana dawuhan anu neme kana hadis anu neme kullu syai'in ari saban-saban perkara
Biqadain eta tetep kalawan aya dina qada wa qadarin jeung takdir Allah. Hatal anju malah kaapesan wal kaisu jeung kabisa kamampuan. Apes teh kan teu mampu, kais teh mampu, pinter. Wa qala sareng ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu abdun billahi hatta yu'mina bil qadari khairihi wasyarrihi. Kana dawuhan anu nemi. La yu'minu teu iman saha abdun seorang hamba billahi ka Gusti Allah hatta yu'mina sehingga yen ngimankeun itu abdun bil qadari kana qadar khairihi tegasna saena itu qadar wa syarrihi sareng awana itu qadar. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kana itu hadis saha at-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa amma haditsu muslimin sareng anapun ari hadis Imam Muslim fi du'ail iftitahi dina doa iftitah. Wasyarru laisa ilaik tegesna nunme wasaru jeung ari kaonan laisa eta teu aya itu sar ilaika tetep ka anjeun. Pamaknahu mangka eta ari maknana itu hadis Muslim wala sarro yataqarrabu bihi ilaik eta kitu wala sarro jeung teu aya kaawanan yataqarrabu anu bisa gawe taqarrub gawe deket jalma bihi ku itu syar ilaika ka anjeun. Aula yudopu atawa teu disandarkeun itu itu syar itu kagorengan ilallahi ka Allah. Ta'adzuban karena gawe adab-adaban. Li anna laiko karena saektosna anu layak nisbatul khairi eta nganisbatkeun kasaean ngahubungkeun kasaean lillahi ka Allah. Wasari jeung nganisbatkeun ka awonan linapsi kana diri sorangan ta'adduban karena gawe adab. Qala parantos ngadawuh sa'allahu Gusti Allah ta'ala mahalur Allah ma asobaka min hasanatin faminallah. Mari perkara asoba eta keuna itu maka ka anjeun min hasanatin tina kaalusan paminallahi mangka ari itu ma eta ti Allah. Ai ijadan tegasna diayakeunana wa khalqon jeung diciptakeunana. Wa ma jeung ari perkara asoba ke eta keuna itu maka ka anjeun min sayiatin tina kagorengan pamin nafsik maka ari itu sayyi'ah atau ma'aso baka min sayyi'ah eta ti diri anjeun kasban dina dikasabna la khalqon lain dina diciptakeunana dari khalqon mati Allah anggar kama yupasiru seperti ke nafsiran hukana itu kaul naon qauluhu dauhan Allah ta'ala mahlur Allah wa ma asobakum min musibatin pabima kasabat aidikum. Wa ma jeung ari perkara asobakeun itu makum kamarna kabeh min musibatin tina musibah pabima maka eta tetep ku sabab perkara kasabat geus ngasab naon aidikum pirang-pirang leungeun maraneh kabeh. Naon pala kitu li anal qur'ana karena saektosna Al-Qur'an yupasiru eta nafsiran naon ba'du sebagian Al-Qur'an min ba'din tina sebagian deui. Wa amma qauluhu ta'ala sareng anapun ari dawuhan Allah ta'ala qul kullum min indillahi tegasna dawuhan anu neme kul kedah ngucapkeun anjeun Muhammad kulun ari saban-saban perkara min indillahi eta tetep ti sandingan Allah. Farujun maka eta kembali lil hakikoti kana hakikatna. Jadi ieu mah syariatan kitu ayat eta mah ayat hakikat. Wangdur jeung kudu mikir-mikir anjeun ila adabil khadiri kana adab. Kudu ningalian anjeun ila adabil khadiri kana
adab Nabi Khidir alaihi salam haitsu qala tina sakira-kira parantos nyarios Nabi Khidir fa arada rabbuka ayyablugu ashuddahuma wa qala tah dina ayat dina surat Al-Kahfi kan ieu teh ngajelaskeun alasan Nabi Khidir naon make ngabangun tembok anu runtuh di kota anu mana eta penduduk kota teh teu mere dahareun ka Nabi Musa jeung ka Nabi Khidir, tetapi Nabi Khidir rela ngabangun eta tembok tanpa minta buruh. Tah ieu alasanna teh. Paroda maka maksud sarobuka pangeran anjeun Musa aya blugo kana yen nepikeun itu robbuk asuddahuma kana sampai dewasana itu dua yatim gitu. Waqala sareng nyarios Nabi Khidir faradtu an aibaha paradtu mangka ngamaksad kuring an aibaha kana ngaruksak kana itu sapina. Tah ieu mah alasan naon kunaon make ngabolongan kapal gitu Nabi Khidir. Jadi kieu kan tatkala alasana teh anu piawoneun contoh ngaruksakan parodtu an aibaha dinisbatkeun teh lain ka Allah tetapi ka Nabi Khidir an aibaha lain ayyaibaha gitu domir teh domir mutakalim lain domir goib ka Allah gitu tetapi dina nalika nu alus mah contoh naon contohna teh tadi teh nyampaikeun harta simpanan dua anak yatim eta mah dinisbatkeun teh ka Allah. Pa'aroda rabbuka ayyablugo asudahuma ante pa'arodtu an ablugo asudahuma kitu tah. Wa ta'ammal jeung kudu mikir anjeun. Kaula Ibrahim kana cariosan Nabi Ibrahim al-Khalili anu jadi kekasih Allah alaihi salam. Alladzi khalaqani fahuwa yahdini walladzi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maradtu fahuwa yasfini haitsu ta eta tegasna cariosan anu neme alladzi tegasna dat khalaqon geus nyiptakeun ladzi ka abdi fahuwa mangka ari alladzi yahdi eta nuduhkeun itu ladzi ka abdi waladzi jeung dat wa eta ritu ladzi yutimu eta masihan mam itu aladzi nika abdi wayaski jeung ngaeueutan itu ladzi nika abdi wa idza maradtu jeung di mana-mana teu damang abdi bahwa mangka ari itu aladzi nyeuten Allah teh yasfi eta ngadamangkeun ngobatan itu ladzi nika abdi haitsu nasaba tina sakira-kira nganisbatkeun Nabi Ibrahim al hidayata kana hidayah wal it'ama jeung masihan mam wasifa jeung nyagerkeun lillahi ka Allah wal marodo jeung nganisbatkeun Nabi Ibrahim kana gering li nafsi ka dirina palam yakul maka teu ngucap Nabi Ibrahim amrodoni dat anu amrodo geus ngageringkeun itu ladzi nikah binte kan wa idza maritu bahwa yasmin inte wa idza maritu wa idza non pa bahwa amrodoni inte kitu ta'aduban karena gawe adab minhu ti Nabi Ibrahim alaihi salam wa illa jeung lamun henteu falqulu mangkari saban-saban sahiji min af'alillahi ta'ala eta tetep tina pirang-pirang pada melan Allah wa ila teh wa ila jeung lamun henteu itu ta'aduban kitu tah fal qulu mangkali saban-saban af'al min af'alillahi ta'ala eta tetep tina pirang-pirang pada melan Allah taala qala parantos ngadawu Allah Gusti Allah taala malur Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wallahu jeung Allah khalaqa eta nyiptakeun Allah kum ka maraneh kabeh wa ma jeung perkara tak maluna mari gawe maraneh kabeh kana itu mata-mata mulun teh kan afal urang ge diciptakeun ku Allah lain otomatis kaluar ti urang gitu mana Ai min khairin tegasna tina kasayaan wasarin jeung kaawonan ikhtiariyin anu bangsa ikhtiari diusahakeun bisa diusahakeun ku urang
free will lamun cek bahasa Inggris nama. Watiroriyin jeung anu itiror anu bisa dirubah ku teu bisa dikasaban kitu mulikeun bentuk tubuh urang kan keur lahir milih indung bapa. Walaisa jeung teu lil abdi eta tetepikeun seorang hamba ila mujarodul maili kecuali ngawungkulkeun condong cenderung halatal ikhtiari kana tingkah usaha. Walidalika jeung kulantaran itu laisa lil abdi ila mujarodul maili tuliba mangka disupri itu si abdi bitaubati kana taubat wal iklai jeung nahan atawa eureun tina dosa wa nadmi jeung hanyakal wastahaqo jeung geus nyata hak naon at-ta'ziru ta'zir hukuman wal hudud jeung had wa thawabu jeung ganjaran wal iqabu jeung sisaan. Wada jeung ari ieu laisal abdi ila majrul maili wa eta ari itu da al kasbu eta kasab ngaranna. Wahada jeung ari ieu taubah kulun minat taubah ikla nadem wa eta ari itu da al kasbu eta kasab ngaranna. Wa jeung ari itu al kasbu ta'alluqul qudrati eta ngahubungna kudroh al hadi sati anu anyar kan kudrote aya non aya nu geus qadim kitu aya nu haditsah nu anyar wakila jeung dicarioskeun wa ari itu kasab al iradatu eta iradah kersan Allah al haditsah anu anyar pokona mah intina mah kabeh ge muncul ti Allah kitu ek afal jelema komo di jelema nama makhluk nama. Far'un ikhtalafu fi ma'nal qada'i wal qadari wallahu a'lam bissawab. Kakirangan kalepatan hapunten anu kasuhun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.